Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idinan sim abdi ngenalkan diri. Nami abdi Hoirotun Mufidah. Tiasa disebut Mufid. Abdi medal di Tegal kaping 14 Juli tahun 2003. Yuswa abdi ayeuna 17 tahun. Bumi abdi di Parumahan Bumi Sindang Asri, Blok C2 nomor 4. Di dia abdi bade ngajelaskeun saeutik ngeunaan biantara. Naon biantara teh? Biantara atawa pidato nyaeta nepikeun hiji kedalan atawa caritaan anu disusun merenah di hareupeun jelema loba dina suasana resmi atawa taresmi. Biantara boga babaraha tujuan atawa maksud anu diantarana: hiji, mere informasi atawa pamahaman ka batur. 2, mangaruhan batur sangkan daek milu kana kahayang anu nepikeun diantara. 3, nyieun batur gembira. Sakieu anu bisa abdi jelaskeun. Hatur nuhun atas paratosanana. Seueur atawa kirang punten hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idinan sing abdi ngenalkeun diri. Nami abdi Hairunisa Pratiwi, tiasa disebut Nisa. Abdi medal di Gunung Kidul, Yogyakarta. Kaping 3 sasi September 2003. Yuswa abdi ayeuna 16 tahun. Bumi abdi di Perumahan Bumi Sindang Asri, Blok C1 nomor 10. Aya dieu abdi bade ngajelaskeun saeutik ngeunaan biantara. Biantara nyaeta kagiatan nyarita nu dilakonkeun di hareupeun bararea kalayan anu tujuanana nepikeun isi informasi, gagasan, ide, rasa kalayan ditimbal ku unggeuk, ngideg jeung keprok. Struktur biantara anu paseun aya: hiji, bubuka diwangun ku salam bubuka, salam pangwileujeng, muqaddimah ngahaturkeun nuhun jeung penghormatan. Anu kadua, risi nyaeta pokok-pokok biantara. Anu paneuri nyaeta panutup, diwangun ku nyideukeun isi, hampura ngahaturkeun nuhun jeung salam panutup. Eta sakitu anu kuring tiasa nyarios. Nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.